Yeuh itu ngorehan heula kapol sugan aya buahan yeuh jang budak jajan gaya we yang jajan budak teh teh. Sugan ayaan kapol ni korehan teh encan kemangan-kemangan acan itu kumaha nya. Teh eueuh dipiduiteun ya Allah Gusti atuh kumaha abdi teh sing tulungan. Atuh piduiteun acan ya eueuh sangkal kai kapol eueuh buahan kelaanan buah teh kemang teh encan jadi tuh. Ya kumaha teh kalalalieur teh pararugu Gusti Allah. Kudu ngananaon eta beutekeun jadi duit teh ya budak kalaka hayang ngarengit teh tadi hayang jajan geura. Ah keun bae arek dikeureueuh we sugana manggih-manggih jin atuh. Eueuh piduiteun di kebon ge sugan aya jin atuh. Melaan ka abdi teh. Yah Gusti Allah cik atuh jin atuh kaluar Gusti Allah teh ketebal kajang meuli beas jang jajan budak Gusti Allah abdi teh tulungan atuh sok kaluar atuh jin kaluar sok. Ya astagfirullahaladzim. Mana teh naon? Ini saha ieu teh? Hayang naon mana teh? Ieu teh saha heula eta? Jin teh ieu teh nu mana jin teh? Hayang naon mana teh? Butuh kunaon maneh teh tuh ditinggal di dieu. Ieu, naon atuh make jeung kaluar atuh. Bos Kapan aya cipung maneh bikin celukan ieu. Lepasan teh ieu. Ieu anu tadi teh hayang ceceluan ku maneh. Ieu buktina teh. Ayeuna mah da kagoknya da geus kaluar. Hayang naon maneh teh tuh? Yeuh, jin abdi teh atuh. Ayeuna namanya. Heeh. Hayang jang meuli beas, jang meuli peda, jang meuli uyah, jang jajan budak, jang meuli ududeun abdi teh. Jin. Naon? Cik atuh sok kumaha tulungan abdi teh ya Allah Gusti. Babari nu kitu mah. Kumaha? Mawa buku, mawa pulpen. Tadi dinya teh urang teh tuluy ka warung. Anjir, bu arek mere mantra euy. Alhamdulillahirabbil alamin atuh ya Allah Gusti sing nya mere mantra Om Jin teh. Bos Jin, Naon? da urang teh acan kenalannya. Heeh. Saha atuh namina? Bodeui Sun Gokong ieu mah. Oh, Jin Sun Gokong. Ya. Oh. Jin, Naon atuh? tadi teh kapan kudu nyanak buku jeung pulpen terus kumaha? Urang teh nya tuluy ka warung, teh si buku teh asongkeun ka tukang warung jeung pulpen teh terus nana. Nah, kendi datang ka warung teh. Nah butuh naon di warung teh. Oh, dicatet. Dicatetkeun. Terus? Geus kitu mah arek balik kayak kabur-kabur geus meunang barang nama. Anjir, terbalik atuh Bos Jin mah. Jadi kumakeun deui aya Eta waktu makalakane teh kitu. nganyuk Bos Jin teh. Kumaha carana urang mah asal barang hakan gitu. Balik we kantune Bos Jin Sun Gokong tapi teu balik Gitu. Ari hayang taun mah hayang menang rezeki mah. Nganyuk we ka warung, ai teu boga duit mah. Atuh aing geus puguh kitu mah nya Bos Jin. Heeh. Tong laksanakeun ku maneh kitu carana mah. Heeh, siap. Halus euy Bos Jin teh mah solusi bagus kitu mah euy. Nya atuh kudu dilaksanakeun ieu mah. Kawas cek si Bos Jin ya urang laksanakeun. Ya sugan buka warungnya deh. Urang ngalakukeun anu cek Om Jin tadi nih. Anjir, jika eta nih Om Jin teh. Bos Jin. Naon deui atuh? Eta Bos Jin anu tadi. Nyarek naon deui? Naon make ngalah kangkung. Boga dengan kejo dewek oge. Anjir, aing katipu wae ku Jin ya, Gusti Allah.